Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda yaeta urang nuluyikeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyatana kasarkum anu mana kiwari nuju aya di pasar anu maksudna nyaeta rek dagang hayam tea sarkum teh mitra. Pamudah-mudahan atuh mang sarkum teh nya sing dilancarkeun dina usahana. Atuh sateacana mitra sim kuring ngalajengkeun ieu carita tong hilap kanu teu acana subscribe sumangga di subscribe heula kan watosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu carita anu nuju dipedar ku sim kuring sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang useurkeun di perhatian urang kana ieu carita kaayaan alam pabeberang di hiji pasar. Oh, jadi emang teh bandar sayuran lamun kitu mah. Hebat geuning aya kamajuan. Nya syukur we atuh mang abdi milu bunga. Ceuk sarkum ngomongna ditungtungan ku seuri. Atena bunga nempo mang Abai geus bisa usaha kana sayuran teh. Sabab ti heula mah pacabakana teh hampir sarua jeung manehna ngan ukur kana buburah-buburuh. Mang mah lain ngabandar jang. Sababari ngaran bandar mah tangtuna kudu gede modalna. Ari emang mah ukur usaha leuleutik-an. Lah tambah moyan. Ayo jang urang nepungan Bah Jamil teh. Ya hayu atuh mang. Geus kitu mah Mang Abai ngaleos teh heula dituturkeun ku sarkum anu ngiclik leumpang panderi bari nanggung karamba. Teu kacatur di jalana duanana geus anjog kanu dituju. Serog ka hiji jongko breh katempo aya saurang lalaki anu kawilang geus kolot umurna aya kana 70 taun. Dadegana jangkung begang buukna geus bodas dipapaisan ku iket barang bang semplak. Eta lalaki taya liam ti Bah Jamil anu keur diuk dina bangku panjang bari ngitung duit. Katempona bangun anu husu udah eta we basa Mang Abai jeung sarkum datang oge kawas anu teu malire. Punten Bah. Ceuk Mang Abai uluk salam. Ngadenge kitu Bah Jamil ngareret kanu datang. Mangga. Geuning jang Abai. Bah Jamil nembalan bari ngareret ka Mang Abai jeung sarkum. Laras Bah, abdi teh ngahaja ka dieu bade nepangan ka Abah. Nyarek aya perlu naon kitu jang Abai. Bah Jamil tumanya bari ngasupkeun duit kana saku kampretna. Ya eta aya peryogi. Pamimaksad mah bade nawiskeun hayam ka Abah manawi peryogi kanggo icaleun deui. Tah kitu Bah. Mang Abai nepikeun maksudna.
Ari Sarkum jempe bae can waka milu cacarita. Oh, jadi ujang jadi ngajual hayam gitu? Tanya Bah Jamil bari melong ka Mang Abay anu keur ngajanteng nangtung. Dadas Bah, mung sanes abdi anu bade ngical hayam nama. Ta ieu pun Sarkum. Sok mangga geura uding ngahayamna meuni marontok. Ceuk Mang Abay bari ngareret ka Sarkum anu keur nangtung bari jeung nanggung karamba anu ti tadi can diecageun. Oh, jadi anu rek ngajual hayam teh jang Sarkumnya. Laras Abah abdi Sarkum. Jang Sarkum, abdi Bah. Sok atuh ecakeun tanggungannya Abah ngilikan heula hayamnya. Lamun hargana cocok ku Abah rek dibeli kabeh. Sabab Abah keur butuh ieu teh. Lantaran nanganan Abah anu geus biasa sok ngirim hayam ka dieu, ayeuna manehna eureun moal ngirim deui cenah. Bah Jamil nitah ka Sarkum sangkan ngecageun karambana. Nya teu talang kesok harita keneh ditunda hareupeun. Bah Jamil nitenan hayam anu aya di jero karamba. Tete lah hayamna meuni marontok jeung jago hungkul. Wah, rek dijual sabaraha jang ieu hayam teh? Nya mangga we Abah 12an ari bade dipeser sadayana mah. Margi ieu mah hayam teh jago sadayana. Jarelug sareng meuni marontok. Wah, atuh mah teuing sakitu mah jang. Sabab Abah oge jualeun deui moal aya untungna atuh ari hargana cari teuing mah. Tah kumaha lamun 1000-an dibikeun atawa moal? Bah Jamil harita nawar. Ari Sarkum sakedapan mangahuleng manehna mikir heula nah mending dibikeun atawa ulah. Sok jang lamun 1000-an mah ku Abah rek dibeli kabeh. Ya mangga atuh Abah ari bade dipeser sadayana mah. Sawios 1000-an oge anu penting dagangan abdi tiasa janten artos. Supados aya kanggo meser bea sareng kanggo jajan barudak. Ya heuh atuh ku Abah di duitan. Sok itung hayamna aya sabaraha? Hayamna mah aya 10 Abah. Sarkum nyebutkeun jumlah hayamna da puguh geus meunang ngitung. Aya 10-nya. Jadi meureun 1000-an kali 10 kabehna teh jadi 10.000 nya. Bener teh hitungan Abah? Sumuhun dares Abah. Kusiwel Bah Jamil ngaluarkeun duit tina saku bajuna. Terus dihitung kalawan apik. Sok dibikeun ka Sarkum gedena 10.000. Sartagap atuh ku Sarkum ditampanan. Katara paromana bear marahmai lantaran hayamna payu kabeh. Yang Sarkum, isukan lamun mawa deui hayam, tong dijual ka sasahanya langsung bawa ka dieu. Sabab ku Abah oge tangtu bakal dibeli sanajan sakumaha bae oge. Sarta ulah sieun tangtu dibayarna kontan moal rek dianjuk ku Abah mah. Pokona mah hayam datang dibayar lunas. Mangga Abah insyaallah. Mung bae moal tiasa ngintun hayam unggal dinten. Margi abdi oge kedah nyiar heula. Paling kana 2 dinten sakali abdi ngintuna teh. Tak kitu Abah kumaha teu sawios? Ceuk Sarkum ngarasa bungah lantaran ayeuna mah geus boga langganan. Ya heuh teu nyaon kitu oge. Tapi tomat. 2 poe sakali ulah poho. Mangga Abah kasauran Abah tangtos ku abdi diperhatoskeun. Kitu gunem caturna Bah Jamil jeung Sarkum. Sarata di Bandungan ku Mang Abay. Tah geuning ja Sarkum. Alhamdulillah usaha ujang teh kawilang lancar. Ayam geus aya anu narima. Ngan ukur tinggal daekna. Ceuk Mang Abay nyerenge seuri. Hatena milu bunga lantaran usaha Sarkum bisa jalan kalayan lancar. Samalah kawasna mah usahana bakal manjang. Nya Mang, alhamdulillah aya berkah geuning usaha teh. Sarta abdi kacidangan nuhunkeun pisan kana jasa Mamang. Walon Sarkum hatena bungah jeung bagja.
sareta teu poho nganuhunkeun ka Mang Abay anu geus jadi cukang lantaran nepungan ka Bah Jamil. Ya syukur alhamdulillah Mang oge milu bunga. Ya muga-muga bae cing lancar jeung bisa manjang usaha ujang teh. Jawab Mang Abay bari teu weleh nyerenge seuri. Milu atoh ka Sarkum. Yang Sarkum, sok hayam teh ayeuna mah geura pindahkeun tempatna kana Karamba tuh nu aya di juru. Da ayeuna mah geus diduitan. Jadi eta hayam geus jadi milik Abah. Kitu ceuk Bah Jamil nitah mindahkeun hayam kana Karamba anu aya di juru. Sareta teleleda harita keneh Sarkum ngagugu. Hayam teh terus dipindahkeun samalah harita oge dibantuan ku Mang Abay lantaran ngarah tereh. Sedengkeun Bah Jamil ukur ningalikeun bari ngelepus udud. Tekung silila geus rengse. Karamba Sarkum kosong eueuh eusian, hayamna geus pindah kabeh. Abah, hayam sadayana parantos dialihkeun. Tak kumargi kitu ayeuna mah abdi teh saja permios bade wangsul. Sarkum amitan ka Bah Jamil lantaran sagala rupana geus rengse. Jika itu adi rek balik mah. Tapi omat 2 poe sakali, tapi lamun dina celatna 3 poe kudu ngirim hayam ka dieu nya. Komo lamun seug aya nama hayamna sanajan rek unggal poe oge teu nyanyaon. Tembal Bah Jamil meuni omat-omatan papadon sangkan ngirim deui hayam. Mangga Abah tangtos moal hilap. Tah ayeuna mah abdi permios. Bona Bah abdi oge sami bade permios ieu teh. Mang Abay sarua amitan da puguh pagaweana oge sarua geus rengse. Nyaha meuni rurusuhan deui ngajujang Abay. Apan biasa oge sok engke rada beurang balik teh. Nyarek terus ka mana? Laras Abah mung kalarasan dinten ayeuna mah abdi teh. Masih keneh gaduh bujengen ieu teh sok pilih siang teuing. Jawab Mang Abay lantaran nya manehna boga keneh kaperluan anu sejen. Ya heug teu nyanyaon atuh kitu oge. Kade di jalan cing aci-aci. Ceuk Bah Jamil ngawalon. Nya geus kitu mah Mang Abay jeung Sarkum harita keneh bareng ngaleos indit. Samemeh balik Sarkum teu poho meuli heula beas jeung lauk asin keur bubutuh di imah. Ditambah deui meuli kadaharan anu sejen keur burueun anakna anu 3. Geus kitu Sarkum bareng balik jeung Mang Abay. Sajajalan anteng galecok ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Pang-pangna mah ngobrolkeun pasoalan dagang. Duanana aruplek nepi ka teu karasa geus anjog ka pelebah jalan anu nyagak. Sarta terus bareng ngarandag. Yang sabenerna mah Mang teh masih keneh resep ngobrol ieu teh. Tapi hanjakal kudu papisah di dieu. Lantaran lembur urang teh beda jurusan. Ceuk Mang Abay bangun hanjelu. Ari sabab masih keneh betah ngobrol. Puguh sarua abdi oge resep keneh ngobrol jeung Mamang teh. Sebab geuning Mang mah loba pangalaman. Sarta loba kanyahona anu tangtuna bakal bisa dipulungan ku abdi. Pikeun dijadikeun conto keur kahareupna. Tapi memang ayeuna mah urang kudu papisah heula. Tapi sanajan kitukeun lah isuk atawa pageto lamun salse. Abdi rek kanjang ka imah Mamang. Bari sakalian rek nyiar deui hayam. Tah engke urang neruskeun deui ngawadul kalayan salse. Kumaha lamun kitu? Bener kitu Jang. Keun isuk pageto urang teruskeun deui ngobrol teh. Sarta kumang tangtu bakal ditungguan di imah. Walon Mang Abay katara bangun bunga Sarkum rek datang ka imahna teh. Nya nuhun atuh Mang. Tapi nah kira-kira abdi moal matak ngaganggu lamun datang ka imah Mamang. Bisi we atuh Mamang riweuh. Ya moal atuh Jang, Mang mah tangtu bungah nu aya. Tapi lamun rek ka imah datangna kudu pasosore. Sabab lamun beurang mah bisi Mangna pareng keur eueuh. Da sok kaditu kadieu. Oh, nya hog atuh ari kitu mah. Jang, ayo atuh Mang rek mulang. Pokona mah kitu we lah nya. Ya, mangga Mang.
Saenggeus ngomong kitu Mamang Abay harita keneh ngaleos indit ninggalkeun Sarkum anu masih keneh ngajanteng ngawaskeun. Mang Abay leumpang ngagedig nyokot jalan anu kabelah katuhu anu engke bakal nepi ka lembur Suraja. Tekung silila Mang Abay geus ngiles palebah pengkolan. Alhamdulillah usaha teh aya dina kalancaran. Make jeung terus panggih jeung Mang Abay sacara teu disangka-sangka. Tapi mata kitu ieu teh mangrupa hiji pitulung ti pangeran. Nuhun Gusti. Ceuk Sarkum ngomong sorangan. Panoneuteub ka palebah ngilesna Mang Abay anu geus teu kaciri. Nya geus kitu mah Sarkum neruskeun deui leumpangna. Atena ngarasa bunga sabab poe eta usahana hasil kalayan meunang untung anu cukup gede. Modal dagang hayam anu tadina 10.000 jadi 12.500 jeung bati ngajual hayam anu 2 basa ngalarisan tea isuk-isuk. Basa ngamimitian indit dagang tea. Tapi sawareh duitna geus dibelikeun beas jeung kadaharan sejena anu keur ngirim barudak anu aya di imah. Mitra kaum dangu. Sarkum leumpang ngagedig rurusuhan sabab hayang gancang nepi ka imah. Hayang geura amprok jeung anu jadi pamajikana. Anu tangtu sarua bakal ngarasa bunga hatena. Nya teu kacatur di jalana nincak kana wanci jam 12 beurang. Sarkum geus nepi ka imahna. Telelada sok karamba ditunda di buruan, geus kitu kalacat unggah ka jero kebat muru ka tukang. Gok amprok jeung nyisarah di lawang dapur anu kakarajol ti tampian. Harita karekreng semandi jeung nyeusehan. Nya puguh pamajikan rada ngaroncod sabab Sarkum teu kanyahoan datangna. Geuning Kang Sarkum kumaha dagang teh Kang payu? Nyi Sarah langsung nanya ka salakina sabab teu sabar hayang nyaho kana bejana. Nyai Sarah, alhamdulillah aya berkah dagangan teh aya anu ngaborong. Ku bandar hayam anu aya di pasar. Sarkum ngawalon bari neuteub ka bojona anu keur ngajanteng nangtung. Kumaha Kang? Dagangan akang teh aya anu ngaborong. Nya Sarah, aya anu ngaborong. Kamanari barudak? Sarkum nanyakeun anak-anakna da puguh teu katingali aya di imah. Ari budak anu 2 mah bieu marilu ka bibinah yang ulin ka imah emak cenah mah. Tapi ari si Ujang mah can balik ti sakola. Walon Nyi Sarah nerangkeun kayaan barudakna anu 3. Oh, kon bae atuh da moal lila oge bakal baralik barudak mah. Kang Sarkum, ari eta naon Kang? Nyi Sarah nunjuk kana bungkusan anu dijingjing ku Sarkum. Oh, ieu teh tadi akang sakalian meuli beas jeung lauk asin. Ditambah ku daharun sejen keur barudak. Pasti aratoheun geura. Ceuk Sarkum bari ngasongkeun jingjingan ka bojona. Saretagap harita ditampanan bari dibuka. Breh katempo eusina aya beas jeung lauk asin kitu deui dahareun sejen keur anak-anakna. Nyi Sarah imut hatena ngarasa bunga. Nyai, cing akang menta cai hanaang ieu teh. Ceuk Sarkum menta cai ka bojona. Terus ngaleos muru ka tengah imah. Gek diuksila ku siwel ngaluarkeun dompet bako terus ngalinting. Palenyun udud teu lila Nyi Sarah nyampeurkeun bari mawa cai sagelas jeung kulub suuk sapiring pamere maana. Sok ditunda hareupeun Sarkum satuluyna gek diuk gigireun. Kang Sarkum, cing sok caritakeun kumaha pangalaman akang tadi teh. Nah, nya hayam teh aya anu ngaborong. Terus terang abdi teh tuning meuni bungah ngadengena oge geuning usaha teh diparengkeun lancar. Kitu ceuk Nyi Sarah nanya ka salakina. Samemeh ngajawab gap Sarkum kana gelas.
Regot caina diinum meninggalak-lek teu lila oge beak. Sok ditunda deui kana sama geus kitu darakdak Sarkum nyaritakeun pangalaman ti mimiti Indit ti imah nepi ka harita sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Sareta di Bandungan ku bojona kalayan Daria. Nyi Sarah kacida ngarasa bunga ngadenge beja kitu ti salakina teh. Atena ngarasa regreg pinuh ku pangharpan. Sareta boga kayakinan lamun bisa mayar hutang ka Juragan Wira, lamun engke pareng nepi kana tempona. Ti saret harita mitra. Sarkum usaha kana dagang hayam ampir unggal poe terus ngider ka unggal lembur nyiar hayam keur jualeun deui. Lamun geus pareng loba sok dianterkeun ka Bah Jamil bandar hayam anu aya di pasar. Nya kitu jeung kitu bae unggal poe. Tina ngajalankeun usahana Sarkum kawilang getol jeung daekan tara aya leureuhna. Malah kawas anu tara aya kacape. Sumangetna ngegedur tekadna kuat hayang bisa mere kahirupan anu leuwih ti cukup keur kulawargana. Niatna anu hade tetela dikabul ku Pangeran anu Maha Kawasa. Diparengkeun usaha lancar sarta katingali aya hasilna. Nya puguh bae beuki sumanget tina ngajalankeunna. Gancangna carita. Usaha Sarkum teh geus rek ngincak kana 3 bulan. Tempo kana waktu mayar hutangan ukur tinggal 3 poe deui. Tapi sanajan kitu, ate Sarkum meregreg lantaran duit keur mayar hutang geus aya ancoeuna. Ngan kurang saeutik deui. Kocapkeun dina hiji poe sakumaha biasana. Isu kene Sarkum geus indit deui bari nanggung karamba anu pinuh ku hayam. Sareta teu kacatur di jalana, nincak jam 8 isuk-isuk geus nepi ka jongko Bah Jamil. Sok karamba ditunda, gek diuk dina bangku bari nempokeun Bah Jamil anu keur sibuk cacarita bari cuhcih ka anak buahna anu keur digarawe. Teu lila antarana. Bah Jamil nyampeurkeun gek diuk. Uluh geuning menyipe nyu karamba teh. Aya sabaraha hiji eusina hayam teh jang. Syukur kabeneran pisan abah teh keur butuh loba. Ceuk Bah Jamil bari nyerenge seuri da puguh hatena sugema nempok kitu teh. Aya 20 saraya nama abah hayam teh. Mangga geura dietang deui bilih lepat mah. Ya, keun atuh cenah diitung deui ku barudak. Bah Jamil ngagupayan anak buahna saurang. Terus dititah ngitung hayam anu aya dina jero karamba Sarkum bari sakalian dipindahkeun ka tempat sejen. Teu lila geus rengse nya terus nyampeurkeun deui sareta ngabejakeun lamun hayam teh bener aya 20 campur jago jeung bikang. Satuluyna harita keneh cereng dibayar. Geus teu kudu adu tawar da puguh geus langganan. Sarta hargana geus disatujuan kuduaan. Sarkum nampanan duit bus kana saku baju. Jang Sarkum, abah terek nanya ka Ujang. Mangga abah nya bade naroskeun naon? Walon Sarkum ngajawab kalayan sopan. Ari di lembur Ujang aya anu rek ngajual domba atawa henteu? Tanya Bah Jamil bari melong. Oh, abah teh peryoge ku domba kitu? Nya, abah teh butuh ku domba. Lamun bisa macing panglangankeun sajodo jalu jeung bikang anu alus, anu montok jeung kudu anu sehat. Nya kanggo naon abah domba? Ari Ujang sok diajar bodo ari taun teh. Nyatang dua tu domba keur jualun deui. Lantaran kamari sobat abah datang ka dieu cenah mah butuh ku domba keur kukuteun. Tapi hayang anu hade tah kitu. Walon Bah Jamil nerangkeun maksudna. Ari Sarkum ungut-unggutan. Oh kitu nya mangga atukeun abdi bade milarian. Tapi anu pangaosna sabaraha dombana abah? Sarkum nanya deui lantaran hayang jelas heula hargana. Sabab harga domba teh rupa-rupa gumantung gede jeung leutikna.
Ya, anu siapa dah hawe dombanya mah. Jamual burung teu dibeli anu pentingna mah kudu anu alus, anu moncok jeung anu sehat. Mangga atuh pami kitu mah. Mung kedah iraha abah eta teh. Nya kudu sagancangna we lamun aya mah. Ayeuna atawa isuk oge teu nanaon. Lantaran sobat abah hayang buru-buru cenah. Nya mangga atuh dinten ayeuna keneh abdi bade milarian. Nya mudah-mudahan we tiasa hasil saenggalna. Abah, permios atuh bade wangsul. Sarkum amitan jung nangtung tina diukna. Engke we atuh sakedeung deui naha meni rurusuhan. Ngopi heula atuh kadinya da isuk keneh ieu teh. Da parantos ngopi mah tadi oge abah. Mangga atuh permios bah. Sarkum amitan deui gap kana karamba tuluy ditanggung. Nya heug bae atuh ari teu bisa dicarek mah. Nya geus kitu mah leos sarkum indit. Ari Bah Jamil neruskeun deui hanca pagaweana. Sarkum rurusuhan murubalik ka lemburna. Kusabab hayang gancang leumpangna ngahaja motong jalan ngaliwatan pasawahan anu parena keur sumedeng beukah. Terus mapai galengan maju ka belah wetan. Teu lila gok ka pelebah sasakawi, sarkum meuntas terus ngegedig maju kabeh tonggo. Beras kategalan anu lega sarta jukutna katempo meuni harejo. Reg sarkum eureun bari melong ka handapeun tangkal peuteuy. Breh katempo aya saurang jajaka anu keur ngaguser ngarit. Yang aya kuga tol geus meunang sabaraha tanggungan ngarit teh? Tanya sarkum terus nyamperkeun. Ret kana tanggungan anu katempo geus rek pinuh ku jukut. Ngadenge aya nu ngomong ka manehna reg atuh si jajaka eureun ngaritna. Sarta nyela ngareret ka pelebah datangna sora. Geuning akang ti mana Kang? Walon eta jajaka anu tayalian ti si Ojai bari nyerenge seuri. Puguh karek balik ti pasar akang teh. Kumaha lancar Kang dagang hayam teh? Alhamdulillah aya berkah. Ari Bah Omon aya di imah kitu. Tembal sarkum nanyakeun Bah Omon uana si Ojai. Nya aya si Wa mah. Dayeuna mah geus jarang idit ka mamana paling oge neang sawah we jeung neang balong. Tapi nah rek aya naon kitu tara-tara akang nanyakeun Wa Uing. Ceuk si Ojai tumanya bari melong ka sarkum kawas anu heran. Puguh akang terek mayar hutang teh ajang anu ti heula 5.000. Urut basa nambahan keur biaya rumah sakit teh geuning. Oh kitu nya sok we atuh datang ka imah. Da pasti aya si Wa mah. Nya hog atuh akang rek ka imah. Jang, ari Bah Omon rek ngajual domba atawa moalnya. Lamun arek sakalian we ku akang rek dibeli. Tapi hayang domba sajodo anu alus anu montok jeung anu sehat. Wah kabeneran atuh Kang. Aya domba mah sajodo. Alus montok sehat. Sabab domba hade urus samalah apan uing anu ngurusna oge. Ceuk si Ojai. Ngadenge sarkum rek meuli domba teh meuli haripeut. Kusabab manehna anu ngurus domba sapopoena. Teu mimiti ngarit tuluy maraban. Meresihan kandang jeung ngamandian sagala rupa dipigawe ku sorangan. Hade atuh ari kitu mah jadi geus teu kudu ngider neangan. Tapi rek dijual sabaraha domba teh Jang? Hade ulah mahal teuing lantaran keur jualeun deui. Susuganan we atuh kabagian leuwihna. Tah engke ku akang ujang rek dibere persenan keur meuli udud. Ari kahayang Wa Uing mah 50.000 cenah sajodo kitu ari ngomong nama kamari teh. Tapi teuing ari ayeuna mah. Jawab si Ojai nyebutkeun harga domba. Sakumaha anu diomongkeun ku uwana. Hayang 50.000. Kira-kira bisa kurang atawa henteu nya? Nya duka teuing atuh Kang. Uing mah teu apal, coba tawar ku Coba we tawar ku akang nya sugan bae hargana bisa kurang. Nya benerkeun ke sore. Rek diteang domba teh bari sakalian rek mayar hutang ngarah jongjon.
Nya tapi kade ulah teu datang hari akang bener butuh mah. Lantaran bisi dombana kaburu aya anu meuli ku batur. Oh, da sok juljol anu rek meuli teh. Samalah kamari oge geus aya anu ningalian ngan hargana we teu sapuk jeung kahayang uwa-uwing. Insya Allah akang pasti datang lah. Bejakeun we ka Uwa Ujang supaya dombana ulah waka dijual. Tah ayeuna akang rek balik hayang leureuk heula. Capek jeung hayang dahar ieu teh. Eglah Kang, keun kuing ke dibejakeun ka si Uwa. Nya nuhun Jang. Hayu atunya akang rek mulang. Kasugri kaum dangu, geus kitu Sarkum ngaleos rek balik ka imahna. Sedengkeun si Ojai neruskeun deui hancangaritna anu tadi katunda. Kasugri kaum dangu kocapkeun kirawanci bada asar. Sarkum turun ti imah di buruan gok amprok jeung bojona anu keur ngasuh budak. Sanggeus cacarita sakedeung, satuluyna leumpang ngajugjug ka imah Bah Omon rek meuli domba tea. Sareta teu lila oge geus nepi. Samalah kabeneran pisan Bah Omon harita keur luntang-lantung di buruan bari tatanggahan. Nempuan buah jeruk bali anu keur meujeuhna leubeut baruahan menigar derantui dina tangkal. Punten Abah. Sarkum buluk salam terus nyampeurkeun. Bah Omon ngareret bari nembalan. Mangga. Kuring Jang Sarkum bahagia kumaha cager. Asa geus lila teu panggih jeung Abah. Ceuk Bah Omon tumanya. Ngabagiakeun ka Sarkum kalayan somea. Alhamdulillah Abah abdi mah pangesto. Kumaha samolihna Abah di dieu daramang sadayana. Sarkum ngawalon song ngajak sasalaman. Gap ditampanan ku Bah Omon. Cager alhamdulillah Abah oge. Ayeuna mah teu kurang nanaon. Ngan ukur nyeritu di saeutik ieu teh. Jamak we da geus kolot. Ya nuhun atuh Abah hari damang mah. Sarkum. Tadi teh si Ojai ngomong ka Abah. Cenah Ujang rek ningalian domba. Itu lamun teh salah denge mah. Tanya Bah Omon bari melong ka Sarkum. Sumuhun Abah, kitu pisan maksad abdi ayeuna ka dieu teh. Bade ningalan domba sakantenan bade mayar sametan anu ti payun teh. Hapunten we Abah, abdi teh sanes teu emut kana mayar. Sareng sanes teu isin, dari isin mah nataku abdi teh. Nanging dalah di kumaha ada geuning artosna nembe gaduh ayeuna. Tak kitu Abah. Ceuk Sarkum nepikeun maksud ka Bah Omon. Nya teu naon Jang Sarkum. Da Abah oge geus ngamaklum kana kayaan Ujang. Syukur ku ingetnya oge eta teh nandakeun lamun Ujang saurang jalma anu jujur jeung amanah. Lantaran teu saojeg jalma anu sok taradaek mayar kana hutang atawa sok ngahaja mopohokeun. Samalah sok aya jalma lamun parang ditagih hutang teh kalah ngambak sarta teu inget kana waktu keur butuhna. Tapi hidup mah teu kitu. Syukur da memang kudu kitu ari jadi jelema mah. Kudu ingat kana kewajiban. Leres Abah kitu pisan. Mangga tuh ieu nyanggakeun artosna. Teu hilap abdi ngahaturkeun nuhun kana sagala kasayan salira Abah. Mugia bae kengeng balesan deui anu sae ti Allah Subhanahu wa taala. Walon Sarkum terus ngasongkeun duit 5.000 sarta gap ditampanan ku si Abah. Yang, ayo atuh lain rek ningalian domba. Da keur diparaban ku si Ojai bieu teh. Dari domba mah aralus jeung maroncok, kawasna mah moal matak nguciwakeun kanu rek meulina.
nya mangga atuh Abah. Da laras abdi oge tos hoyong ningal ieu teh. Nya mugi-mugi bae cocok sareng pangaosna. Hayu atuh urang tempo ka pipir. Geus kitu Bah Omon ngaleos muru ka pipir imah. Dituturkeun ku Sarkum ti tukang, kulantaran teu jauh nya teu lila oge geus nepi ka kandang domba. Breh katempo domba teh meuni rampag aya sababaraha jodo aralus jeung marontok. Sarta kabeh keur nyaratuan da puguh kakara di paraban ku si Ojai. Yang, tah ieu domba-domba Abah teh. Sok bae pilih ka hayang ujang. Dari tetempuan Abah mah kabeh oge aralus domba teh. Aduh Abah, laras geuning meuni sarae kieu sareng meuni seueur. Ceuk Sarkum bari panona rara tereret nitenan domba kalayan apik jeung taliti. Ari loba mah henteu. Ngan ukur aya 4 jodoh. Tuh itu anakna 3 eta mah bogana si Ojai. Sok bae titenan kalayan apik. Nah mana anu kapilih ku ujang. Sarta rek anu mamana oge pek bae taya halangan. Ceuk Bah Omon leungeunna tanjak tunjuk kana domba anu keur nyaratuan. Sarkum harita ningalian domba, dititenan hiji-hijina anu memang domba teh alus kabeh. Bah, kumaha tah pami anu ieu we abdi mah sajodo. Sarkum nunjuk ka domba sajodo anu katempo panghadena. Nya pek bae eta mah kumaha ujang. Lantaran apan ujang anu rek meulina oge. Nya pilih we anu cop jeung hate. Nya mung sabaraha Abah anu ieu pangaosna. Ceuk Sarkum nanyakeun hargana bari ngareret. Kop bae ka ujang mah 50.000 sajodo. Aduh meuni tarik geuning Bah. Da dombana oge panghadena atuh. Tapi kop bae atuh ari ka ujang mah dikurangan. 48.000 jeung bawa. Ceuk Bah Omon mere harga sarta geus dikurangan. Wah masih kene tarik atuh Bah. Tiasa pami dikirangan deui. Nya sabaraha atuh ari kawani ujang. Kumaha pami 45.000 atuh Bah dipasihkeun. Margi gaduh artosna oge mung sakitu abdi teh. Ceuk Sarkum harita nawar. Ari Bah Omon keur sajongjongan mah ngahuleng. Tapi teu lila pok ngomong deui ka Sarkum. Nya kop wae atuh lah sakitu oge. Teu naon ka ujang mah da lain ka batur ieu. Sok bae kadenya duitan. Bah Omon akhirna mah satuju ngajual dombana ku harga sakitu ka Sarkum. Puguh bae Sarkum bunga lantaran geuning tetela teu hese domba teh dibikeun. Ku siwel Sarkum ngaluarkeun duit tina saku terus diitung kalayan apik. Sarta disaksian ku Bah Omon. Teu lila sor duit teh diasongkeun terus gap ditampanan. Mangga Abah ieu nyanggakeun artosna. Bilih kirang yakin mangga atuh dietang deui supados langkung jentre. Wah, teu kudu make diitung deui. Apan jadi oge geus kasaksian ku Abah sorangan. Jeung deui sanajan hayoh bae diitung oge moal matak-anakan. Geus lah percaya Abah mah ka ujang. Ari dombana kumaha? Rek dibawa ayeuna atawa rek isukan? Enjing we Abah domba mah. Nitipula sawengi kumargi abdi mah teu gaduh kanggo kandangna di ditu mah. Aya oge kandang hayam tapi da moal cekep atuh kanggo domba mah. Nya teu naon atuh kitu oge. Da bener eueuh kandangna di ditu mah. Uriak engke aya nu ngagusur di peuting. Sumuhun kitu Abah. Lapur atuh domba teh lamun aya nu ngagusur mah. Tah ayeuna abdi bade permios. Teu karaos teu sonton geuning ieu teh. Sarkum amitan ka Bah Omon lantaran harita teh waktu geus maju ka burit. Geus burit ieu teh. Sok atuh ari rek mulang mah. Nuhun pisan nya jang geus meuli domba Abah. Sumuhun sami-sami Abah. Walon Sarkum samemeh indit solongkrong ngajak sasalaman. Sanggeus puguh kitu mah harita kene Sarkum indit rek balik. Gok amprok jeung si Ojai di buruan hareup. Anu kakara balik ulin ti imah babaturana.
Terus ngobrol heula sakedeung satuluy ngagedik mulang ka imahna. Mangsa alam harita beuki maju ka burit. Panon poe geus surup tongeret geus reang di sarada patembalan jeung sora manuk anu recet tina dahan. Teu lila reup kaayaan teh poek mangsa alam beurang geus katutup ku datangna mangsa alam peuting. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.